oge haratana gitu, maksudna rela berkorban ku harata kana naon, kana hal-hal anu dipikarido ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari urang sabalikna sabalik, leungit Kanjeng Nabi ku pedah kulawarga jeung harta banda. Mudah-mudahan we urang sing bisa kitu nya ngamanfaatkeun naon-naon anu dititipkeun ka urang nya termasuk kulawarga, termasuk harta gitu, tina jalan anu dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala atawa teu dieu mah tina jalan anu dipikarido atawa anu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya naon urang molahkeun harta, molahkeun kulawarga di jalan Kanjeng Nabi teh eta sabener-benerna nyaah gitu ya, sabener-benerna nyaah. Karena urang pan mun nyaah anu sanyaana mah beuneunan embung kulawarga urang cilaka, embung harta banda teh ngan saukur karasa di alam dunia. Kasadengkeun naon-naon perkara anu dipolahkeun di jalan Allah kitu nya, eta bakal abadi saterus-terusna ke kasampeur deui ku urang di akhirat. Pan urang embung papisah meureunnan keteh jeung kulawarga urang ka surga atau kulawarga ka naraka kumaha dikorbankeun, maksudna teh dipolahkeun gitu, disalurkeun kulawarga teh kana jalan anu dipikarido ku Kanjeng Nabi supaya eta bukti ka nyaah urang leuh, bukti ka nyaah urang embung papisah engke ge di ditu gitu. Hayang we salamet kulawarga, harta banda ge entong tepikeun kalakah malik jadi sabab kacilakaan. Nyata carana nuturkeun anjuran-anjuran Kanjeng Nabi. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis saha Ahmadu al Imam Ahmad an Abi Dzarrin ti Sayyidina Abu Dzar. Tuluyna Kanjeng Nabi Muhammad